Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Qala musannif wa kitab rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihim amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang naraskeun di kana hanca nyaeta ngalogat matan kitab sapina bagian Syaqtatus Salat. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu teh hiji pasal Syaqtatus Salati ari pirang-pirang repeh waktu keur salat. Sitatun eta aya genep janten sunat repeh dina keur salat teh sadayana teh aya genep. Baina takbiratul ihrami tegasna antara takbiratul ihram wa baina du'a iftitahin jeung dua iftitah. Anu kahiji nyaeta repeh teh dina nalika takbiratul ihram jeung dua iftitah. Janten urang tos Allahu Akbar repeh terus maca dua iftitah. Wa ta'udin jeung ta'ud. Antara dua iftitah jeung ta'ud oge sunat repeh heula sakedeung. Itu jeda heula. Tas maca dua iftitah terus jeda sakedeung terus maca ta'ud. Wa bainal fatihati jeung antarana Fatihah ta'ud jeung Fatihah oge repeh heula a'udzu billahi minasyaitonir rajim kedeung bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awudin jeung antara jeung ta'ud wa bainal fatihati wa ta'udin jeung ta'ud nya kitu deui antara Fatihah jeung ta'ud oge repeh. Wa bainal akhiril fatihati jeung antarana akhir Fatihah wa amina jeung lapad amin. Janten urang tas waladdallin jeda sakedeung amin tah kitunya. Wa baina amina jeung antarana amin wa surati jeung surat. Nya kitu deui urang tas maca amin jeda sakedeung heula terus maca surat. Wa baina surati jeung antara surat wa ruku'i jeung ruku. Urang tos maca surat ngolah langsung ruku tapi jeda sakedeung sunat jeda sakedeung terus maca terus ruku kitunya. Eta pasunatan atawa cicing sunat cicing dina nalika keur salat aya genep sakitu wae. Mudah-mudahan aya manfaatna hapunten tina kasalahanana. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.